Ayu ayu rempuk cukup sauyunan nada agus sampurasun ke Gusti Maha Suci Pangraksa sadaya yang akhir kula no kagungan musik Malik Simabdi sapara kangja para pinasepuh sadayana ngidungkeun panedang Gusti haturan kau kabar sepuh-sepuh kula siluke kukus ngelun tawis bakti ke diri nada diki yaten teka lalah anggoni ngariksa seni dipaparin jalan caang nu dipayun sadayana no dipi ridoku Gusti ceng kula oge ka para karuhuna nutos sami ngawari kabudayan tuturunan sampereun anu panari nikmati zaman ke zaman putra putri putra putri mugi jaring dede urang dia sadayana putra putri mugi ceria nuti kaler nuti kidul ti tepis wiring basisir nuti kulon nuti wetan suku gunung lamping pasir suku gunung lamping pasir nu ngageger Pancatengah aduh Bapak Ibu hajat putra putri
damugi jari yeah. Nyebar sumawur mitutu agama anu mimiti sumujud kanu kawasan sifat sumejang ngabakti sifat sumejang ngabakti nya berdasar katuhanan patokan eling ka Gusti patokan eling ka Gusti amin ya robbal alamin mugi Gusti Kawitan ku baca bismillah abah jajan Leres kula. Bismillah ngawitan manggung Asep kalong aya lah Aya. Moji syukur kayang agung Moji syukur kayang Nada widi ada widi kasadayana Nada widi maka suci Sewu siwi silih wangi Sewu siwi silih Nada jembar para pina sepuh sadayana Nada jembar kumaha cenah ucap di Gusti di Gusti no maha
apa ibu hajat deui sama Ampun Bapak RT nada di api jari nada di aturan kacep iki nyanga bencet kembang gaduh nada kasarika tampi pambakti ti suwesiwi kaningan pambakti apa yuk cenah cep iki Puji syukur kaya aku geningan kaya nada widi maha suci sawasiwi siliwangi geningan siliwangi nada Gusti di atas ibu kadang di atas nada jemaat kumaha cenah ujung nada suci sareng kaparang
jauh ya. Kembang gadung lagu buku nyangkangkeun ieu mah bakti geningan mah nu dipayun balabakti mah Jang Yadi ayah sok apa kaul cenah apa. Sanuk-sanuk heula kapun anak anu ngaliput aya tuh. Kaitu kapayun heula sanuk-sanuk heula. Kapun anak ka ijo teh ka ijo.
tuhut lara tuhut